Bentak urang kula kamari manggi dongeng hebat. Imam Ahmad bin Hambal, ahli Allah, wali Allah, bisa hiber nyana. Madzhabul arba'ah kabeh bisa hiber. Nyana ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, abdi mah mun maot embung dicabut ku malakal maut. Abdi mah hayang dicabutna langsung ku Gusti bae. Geus bae Gusti ja abdi geus deukeut jasa jeung Gusti, mun abdi maot iraha bae abdi mah hayang langsung dicabutna ku Gusti nu bogana embung ku malakal maut. Sakitu pamenta abdi mah Gusti, menta dikabul pamenta abdi sakali deui abdi mun maot menta dicabut ku Gusti ulah ku malakal maut. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tekebel nya reup sare ngimpi kapanggih jeung aki-aki, tapi aki-akina ngabogaan tanda bagus, kasep, sengit. Waalaikumsalam. Sahaya abdi malakal maut. Malakal maut aya naon? Henteu badak silaturahmi bae deuk nyabut nyawanya. Cak malakal maut be kula ngadengikeun doa ente sedih. Kayak gitu. Mama lamun maut yang langsung dicabut ku Gusti Allah, salah naon kula? Mage mung dicabut ku kula. Kula ngadengikeun cak nyana sedih jasa. Emang kula pun boga salah naon make jeung mung dicabut ku kula eta kunaon? Cak Imam bin Hambal, Ahmad bin Hambal, pejana dicabut ku ente menyeri. Cak nyana tu kula mah datang teh ka macem-macem jelema beda. Lamun ka datang ka ahli Allah, atuh nyabutna lalaunan, ditanya heula jeung lalaunan supaya ulah nyeri. Dititana kitu ku Gusti Allah. Lamun bangsa calon lurah mah toh. Asupkeun deui. Kotek. Bang itu calo-calo aduh gua gitu. Kuti. Melotot. Lamun teu tobat, tobat teh geunteu. Bangsa ka kiai mah lalaunan nyabutna ge. Masyaallah. Kadele semu rada nyerieun diantengkeun kecabut deui. Insyaallah kadele ku malakal maut henteu muji kena muji heula. Cabut ieu teu sabarangan atuh ngeunaheun cak malakal cak aki-aki teh atuh ngeunaheun. Oh kitu nya tuh. Ulah sok aju embung ku kula emang kumaha gitu. Cek jana kusung kula boga dosa naon sakitu. Batur wae. Ieu urang nyaritakeun ngimpi Imam Syafi'i kapanggihna ngimpi jeung Allah, Imam Malik kapanggih ngimpi jeung Allah, Imam kitu Ahmad bin Hambal ngimpi kapanggih jeung Allah, aya Haji Pendi ngimpi kapanggih jeung kuntilanak. Budak masyaallah. Kunaon eta? Hate. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ujung-ujungna urang kabehan nu masantren salafi, nu masantren modern, nu henteu masantren, nu jadi pejabat, nu jadi petani, nu jadi pedagang, nu jadi pegawai, nu henteu jadi nanaon, tetep ujung-ujung nama geus datang kana ajalna maut. Mantap, geus puguh nu masantren mah keur menempuh hiber menuju Allah. Nu sejen-sejen ge kahayang nama tetep bae ka Allah. Urang sanajan kukumaha ge tetep hayang ka Allah. Eueuh deui jalan iwal timun tayang kanu dipasrahan kunci surga ku Gusti Allah. Surga aya kuncina, pintu gerbangna nu dipasrahkeun kuncina Kangjeng Nabi Muhammad ye kuncina ulah bae kitu naon saha bae ulah wa kaasup mun encan dibuka ku anjeun. Jadi kunci surga aya di Kangjeng Nabi urang. Masyaallah. Geus bae urang mah ngadeuketan Kangjeng Nabi urang bae. Urang mah salat tepati bagus, puasa tepati bagus, zakat kitu keneh geus ngadeuketan Kangjeng Nabi urang. Cara ngadeuketanana
maca sholawat ulah loba-loba saminggu 4.444 terus ngomong loba tuh kula di Madinah ngaijazahkeun sholawat ngaji ieu salila di Madinah 8 poe awasnya menangkeun 4.444 giat asa siap barang berangkat ke Mekah ditanya menang sabaraha ngaji nang 500 cakur jeung dahar dahar mah bau sababaraha kali aya sholawat kan 500 mun anak aing dibabet ku aing sia hanjakal we tatangga doang deketan Kangjeng Nabi Masya Allah kumaha bae carana urang cintakeun ka Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat atawa sedekah urang cintakeun ka Kangjeng Nabi kerajaban nah gas pokona aing ngadek mawa aqua sabaraha mawa aquana 100 bawa ka dinya ku aing beres acara bawa deui ka imah hadirkeun doang pelit tah ngaranna Kangjeng Nabi ketika orang di naon gitu ngaranna timbang amal tak ieu cecepeh sabelah nu ieu sabelahna cecepeh sagede dunia nu sabelah ieu sagede dunia bahkan dina Qurtubi pan dicaritakeun dunia langit bumi jeung eusina mun ditimbang diasupkeun ka cecepeh masih kena logor kene Masya Allah nu endek ditimbangna sagede si Junaid ya leutik segera aja pendi atau gede-gede teh gitu ieu manuk ningalikeun maha dahsyatna nah timbang Kangjeng Nabi di dinya teh nangtung ditihak etalah aya syafaatil uzma teh di dinya Kangjeng Nabi di dieu we sok timbang aja pendi maju kucuk timbang salat teu bagus teu husupan puasa sarua puasana nya mah kos kitu bebeja bae ka batur Pak zakat tilok ieu ngaplek ieu cek malaikat teh mah kumaha ieu jeung ngaplek ieu Gusti ieu coba penghormatan ka Kangjeng Nabi kumaha kumaha eta osok maca shalawat teh coba deuleu bukuna yang dideuleu jarang osok ngan jarang ngan pernah manehanana ieu sedekah waktu muludan cucur doang ieu ku ieu oh cak Kangjeng Nabi berarti cinta ya ka aing sabaraha mawa cucurna 20 ngan ku anak 15 jeung salima tah cak Kangjeng Nabi balangkeun lah habak ka ditu berarti cintaeun ka aing oh dibalangkeun buat hampir teu datang hampir itulah para jamaah urang geus di mana bae kuarinya di mana bae artina salat urang laksanakeun puasa kitu kene dina waktuna ya zakat ngan hiji nu nyekel kunci surga adalah Kangjeng Nabi urang cintakeunlah diri urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu urang kumpul di dieu karena cinta ka Kangjeng Nabi urang ke maulidan cinta ka Kangjeng Nabi urang ngayakeun marhaba cinta ka Kangjeng Nabi wah urang lamun ngadenge abuya baheula mun marhabanya nu malam Jumat wah kenceng jasepan marhabana ge wah hara kunaon eta cinta ka Kangjeng Nabi urang ge mantak naon marhaba cintakeun ka Kangjeng Nabi wajan Muhammadiyah ngabidah-bidah ge los kajeun aing mah marhaba bae maka mun aya Muhammadiyah sisi imah urang geus urang marhaba di sisi imahnya nah habak geus lah teh ieu cintakeun ka Kangjeng Nabi masyaallah geus lamun Kangjeng Nabi bisa hibar ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa bisa hibar ka Sidratil Muntaha usul ilallah maka urang mantak naon atuh nurutan sabisa-bisa urang lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekedar gambaran bahwa pondok pesantren ieu lain sambarangan dideuleu secara zahir makos kieu tetapi lamun neuleunan lain make mata ieu urang bakal ngerenyed muringkak bulu ketika urang neuleuh bangunan urang mun neuleuna make ieu doang teu make ieu urang biasa-biasa bae urang neuleuh bangunan hotel neuleuhna make ieu pasti resep ketika neuleuh make ieu wadah naon si eta hotel bakal beringkak bulu ketika urang neuleuh sebuah bangunan
urang neuleuna make ieu bangunan naon si eta bangunan polsek di deuleu ku urang indah jah heueuh nya jelema garaga ketika neuleuna make ieu sieun amat eusina naon sih di dinya ketika urang neuleuh bangunan pondok pesantren di deuleu ku urang sederhana amat jore amat tapi lamun neuleuna make ieu neuleuna make ieu korenganan aya ridho Allah jeung rahmat Allah di pondok pesantren mantak lamun baheula Ki Khairun tah urang kula mantak kaju akrab jeung Ki Subandi naon baheula Ki Khairun teh akrab jeung bapana Ki Subandi nu mantak kula terus bae neruskeun kolot terus bae datang ka kuari baheula kolot jeung kolot akrab mantak naon atuh urang kuari akrab adapun kelemahan jeung kekurangan masing-masing urusan masing-masing ulah haju urang anti ieu kusebab urang gagah kusebab urang hebat piceun lah ego eta sebab ego eta adalah babandul nah baheula mah Ki Khairun mah lamun aya jelema magahan ngaji hebat magahan ngaji santrina loba magahan ngajina gede kitabna di jalan doang nya ngadoana ngadoakeun ngan di jalan ketika aya deui pondok pesantren santrina rada leutik kitu tah di deuleu ngaji amil jurumiyah ngaji amil jurumiyah datang gadinya nempok ngadoa tapi lamun ngejah mah alif jabar be jabar baba be jabar bata jabar tabata bata mim jabar mata jabar tamata sin sia jabar sia mata sia tah eta lamun kos kitu Ki Khairun mah datang Assalamualaikum sal ngobrol ngadoakeun sebab naon keikhlasanna leuwih tinggi sebab aing ngejah mah pan zaman baheula mah nu mayar atuh lampu ge pan sajadi-jadina aya rada gede mah pan tingkat keikhlasanna nyahoeun nya mah kaambeuk kos kitulah nu mantak urang bageur bae jeung sasaha ge ulah aya naon-naon mun urang hayang bisa hiber usul ka Allah urang kuari mah kuari biasa bae engke di akhirat mah ku gara-gara urang hasud isin ke di akhirat ku gara-gara orang takabur isin di akhirat mantak terutama para kiai ustad santri mantak naon yuk orang halimpu ulah aya naon-naon dalam rangka neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang doakeun para kiai mudah-mudahan dibere talaleger ku Gusti Allah dibere kararuat ku Gusti Allah dibere tabah ku Gusti Allah jeung khususna di dieu guru urang Kyai Haji Abdul Hamid mudah-mudahan dibere kuat istiqomah jeung teger sabar dalam rangka lillahi kalimatillah kitu keneh kabehan urang akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa ngiringkeun Kangjeng Nabi urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته